Iya. Mending keneh boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan daripada boga akun gawe nyerang batur. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu patepang deui sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda ti channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like-na di tiap episodena. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karencang anu sanesna supados urang riung mumpulung sasarengan jina ngagagelan padaran dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos urang barendungan heula. Tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Bade dipasang sanyo dan mesinna motos meser tuh. Cek ibu kontrakan bari nunjuk kana mesin sanyo nu masih weuteung keneh ngajugrug di jajalaneun ka dapur imahna. Mangga atuh Bu ari kitu mah nu eta we. Linggihna sareng saha? Sareng istri. Henteu Bu, henteu. Abdi mah teu gaduh istri, duda abdi mah. Ari putra mah aya ngon di Jawa sareng ibuna. Oh gitu. Sumuhun ibu, paling abdi teh kin direncangan kuduan direncangan abdi anu sami-sami kene tukang jualan nasi goreng gitu tabu. Oh nya cakap ngerti luan macem. Eta paling upami teh cakepnya didinya we ngampar na kasur di tengah imah dah lega. Aduh pi eta upami telopat mah di jalan gang aya makam eta teh makam karuhun atanapi pemakaman umum Bu. Oh makam mereka jalan gede. Semun gigi makam anu bade ka jalan gede. Makam warga eta mah Mas. Pemakaman umum eta teh, tapi teu naon, teu kudu sieun, teu kudu hariwang, teu kudu salempang Mas. Teu aya naon-naon di dinya mah. Semun Bu. Tembal Mas Karyo longsong. Dupi sasasina sabaraha Ibu? Mirah cek. Mung 500. Mulai anu miras harga kontrakan ibu mah moal sok pe pilih kepercantan mataroskeun. Tembal ibu kontrakan. Sanggeus ngadenge kitu Mas Karyo haribut pisan terus jereng mayar. Bade iraha di tempatanana. Rencana enjing Bu kumargi gerobak masih kene di tempat tudungan ieu teh. Rencana gerobak oge bade dicandak megampil di jalanana. Oh gitu. Kini ibu nyana kana kuncina atunya, nyana kuncina heula. Geus beres kontrakan macet, geus bersih, kali nempatan wungkul. Kamari teh saya banjir teh dibersihan, malah dicet oge eta teh. Sok ibu nyungkan KTP-na we. KTP Ibu, KTP abdi. Mohon KTP encep sawas teh. Abdi Karyo Ibu. Tapi teu gaduh fotokopina Bu. Teu sabios Mas Karyo, kek ku ibu difotokeun make HP keur laporeun ka RT. Tembal ibu kontrakan bari ngareos rek mawa kunci kontrakanana. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat. Mitra kaum dangu kocapkeun muhtadi.
Disaprak 40 Neng Welas maut jurik Neng Welas sering nembongan di kontrakanana lain ngan saukur datang lewat impian tapi basa manehna hudang oge kalangkang Neng Welas angger ngariribaan malah kungsi kaberenehan dina wanci berang mentrang mentring atuh geus kitu mah teu dilakeun deui manehna terus pindah kalayan teu bebeja acan ka ibu kontrakan kuliahna oge eureun terus cicing deui balik ka imah kolotna tapi parandene kitu di imah kolotna sapoe dua poe tenang nasoteh kaditu keuna mah muh tadi guling gasahan tepuguh hatena tekung siregreg nu akhirna berak we meh negering katutuluyan gering nang tu ngalang layung dijung jurigan ku sawangan nirecana nu geus ngaruda paksa mojang lenjang Neng Welas nu kiwari geus taya di kieuna kocapkeun harita teh wanci Isa geus rada lila kaliwat diunggal buruan kabeh geus tariseun eueuh barudak anu arulin geus baralik ka saimahna bulan beuki peuting beuki muluk ngumbul ka langit nyengceling di awang-awang lirlang layangan peuting cahyana sumebar nyangan alam kurili bentang-bentang marak bak tepuguh jajaranana lir kembang baju katuncar mawur dina langit anu bengras bersih eueuh aling-aling wantuning usum halodo tutuwuhan lir anu ngalenggut arunggut unggutan dauna pating garideg aroyag-oyagan disasar mandra maruta di luar rehe combrek ukur angin letik ngahiliwir karasa tiis nyelusup nembus kana liang angin halimun saling udag maturan angin anu ngahiliwir dina kaayaan kitu muh tadi keur gulang-guling humarurung di jero enggon diharudum simbut awakna nyebret galingging panas tiris Ibu Rahmah indungna tu guru sagigireun anakna nu guling gasahan tetepna pinuh ku kahariwang ngan bati remakna ngusap nu jadi anak barung kamelang ramat-ramat terus yah nu jadi anak ngagurat ting kalemeng tina lisan nu keur gundam halik jika ampun Neng Welas ampun aduh jerit muh tadi ngajerit cironing jempling pangeusi batin kocak dengek minuhan rohangan rarasan muh tadi ngagibrig nempo gambar hirup sakuriling bungking gambar dirina ngaruda paksa Neng Welas nu teu walakaya galak-gak mehna seuri hareupeun kalemengna waruga nu teu walakaya nu teu boleh narembongan dina kongkolak panona bongan neng eta mah bongan neng bedah amarah bedah kapanasaran maksa ngagadabah Neng Welas tanpa rasa kamanusiaan atra katara hareupeun mata bongan neng bongan eta mah nu gering seuri bari nyolowok indungna nu teh lian iwal Ibu Rahmah napalkeun deui anduk baseuh kana tarang anakna
Sakapeung ngeplokan pipi Muhtadi ngageingkeun tina gundamna. Kumaha tuh ya teh abahna? Ubar geningan tapi panasnya kedaek turun. Bah Arul ngarahuh, Burahma nganglu. Kedal hariwang nempok aya nu jadi anak sagigereun ulang mikir mireng cerita nu gundam. Mitra kaundang, kitu we, poe ke poe Muhtadi gering nang tunggalang layung. Sapoe gering isukna cager, 2 poe gering isukna seger. Kawas dina mangsa harita, 3 poe kaliwat basa mehna gering bari jeung gundam. Ayeuna Muhtadi geus jag-jag sabihari deui, tapi angger katara perubahan dirina nu estu pikawatireun beungeut kanyos awak kuru sedengkeun rupana geus teu berag cara sasari. Mitra kaundang kocapkeun di kota Bandung di imah kontrakan urut Neng Welas nu kamari dieusian ku Mas Karyo sabaraha kanca. Reupeting hilibir angin tilem kaeling. Peting simpe ngan ukur sora gaang patarema jeung cari cangkas. Pitunduheun candaek datang dina kaayaan kitu. Nah atuh anak gebru gawas aya sora anu labuh. Ret panon Mas Karyo ngareret kalebah datangna sora anu ngagebrug teh asalna di juru rohangan, handapeun tangga anu kaluhurna kadak kaloteng surupna badag lamun labuh atawa murag teh mah atawa berat. Sabab beda sorana ngagebrugna. Kapan ari nu hampang mah sorana ge moal ngagebrug, paling oge ngagepluk. Eta mah kawas sora awak jelema anu murag ti luhur tangga. Babaturan nu duaan nu tayalian Iwal Tidarhim jeung Ismet geus sarareta ribra. Rengseng ngalider jualan nasi goreng harita teh. Tayoh namah kacapean sare kerek nepi ka patembalan jeung liang bujurna. Panon Mas Karyo angger hese dipeureumkeun mitra. Rasa kasieun jeung keung beuki nambahan jeung ngandelan. Teu lila ti harita na atuh reup we lampu listrik pareum. Reup we lampu listrik pareum tayohna mah aya gangguan atawa aya tiang listrik anu konslet. Aliran gebeg Mas Karyo ngagebeg. Kumanteskeun listrik kalap pareum deui aduh. Ceuk manehna bari lalaunan ngahontal lampu senter dina galar kamar. Tapi teu waka dihurungkeun, kalah ngadon di kekeupan. Jung nangtung terus kaketepan sorangan ngadeuketan panto tepas. Panon diadekeun kana sela-sela liang panto. Bubuhan imah menang nyawa murah panto sisina teh deket engsel bisa dipake ngintip keluar. Dalah kumaha deui atuh rek nyawa imah anu permanen oge kapan waragadna eueuh. Duit sapopoe sesadahar ngan ukur mah keur nyawa imah basajan anu murah. Gebeg Mas Karyo ngagebeg ratugna jajantung ngerepan. Barang manehna nempok katungtung deuleu breh dina luhureun makam atawa kuburan aya nu keur diuk nu kangan. Ukur sidik balebegna wungkul nu kacaangan ku sorot bulan nu kurang caangna. Sabab katutupan ku awan hideung nu teu pati kandel. Buukna cawig-wig ngaliwatan tak-tak. Lamun disusurup mah siga malampir.
Sora aja ngadak-ngadak narikan siga nu ngadeukeutan kana jirim jurig cawig-wig. Ajag teh siga anu apal. Mas Karyo ngolesed ngadeuketan babaturanana anu keur sarare sabab kakeungna anu beuki pohara. Tangi bangun. Mas Karyo ngagebi-gebi awak nu keur sare. Aya naon? Ismet harita anu digeingkeun malik nanya bari gigisik laju nguniang hudang. Aya curig kawas kamari deui dina luhur makam. Mas Karyo ngomong kituna teh bari ngabado leungeun Ismet sangkan ngilu ka tempat paragi ngintip tadi dina liang panto anu anggang. Mas Karyo ngahajak ngageingkeun Ismet teh sabab manehna mah cenah ludeungan jeung teu percaya kana sagala rupa carita anu teu asup akal. Mitra kaum dangu pernah baheula oge Ismet teuing bohong teuing henteu nyaritakeun basa ngontrak imah di tempat samemehna. Cenah manehna nepi ka kungsi sare di kuburan sagala bakat tingku wanian-waniana. Cenah mah keur menta panglaris di makam keur jualan. Udud jeung kopi ngahaja disadiakeun di luhureun kuburan bari ngadagoan ilapat di juri. Nyileuk we manehna teh cenah nepi ka wanci janari gede can aya keneh hilapat. Akhirna Ismet kasarean di makam. Sare mah ngan ukur sakarejap aya meureun kurang leuwih sajamah lilana. Harita cenah ngimpi kadatangan hiji jirim awewe siga Kunti. Teuing bener henteu nama wallahu alam bisawab. Mitra kaum dangu nunuju ngandangukeun Mang Angga ngadongeng urang teraskeun. Mas Karyo harita jeung Ismet naroong eta jurig dina sela-sela yang panto tepas anu angga. Mana eueuh naon Mas? Tetempuan ilaing meureun da mah. Cek Ismet bari ngarelek heui. Meureun tunduheun keneh. Tunduh keneh dek ah. Tunduh dek ah. Ngadenge kitu Mas Karyo nepi ka dibolototkeun panonna bari ngintip deui. Tapi sidik ayeuna mah eueuh nanaon di luhur makam teh. Geura sare atuh Mas. Geura sare tong sok loba mikiran anu araneh ah. Rek sare rek ah. Ismet kituna teh bari ngoloyor deui. Nuluhikeun hanca sarena. Mas Karyo geuwat ngaringkep maneh ku samping. Ari panon can bisa dipeureumkeun. Teu oleh kapikiran tetempuan jurig nu cawig-wig bukna sahandapeun tak-tak. Sabab geus 2 kali kabenehan teh 2 kali kabenehan nempo eta jurig dina luhureun makam. Teuing jam sabaraha Mas Karyo kakadak bisa meureumkeun panonna harita teh. Nyaho-nyaho isuk we kahudangkeun ku sorot panon poe anu kaluar tina sela-sela jandela. Wanci haneut moyan geus nyorang. Mas Karyo anteb tetepanana kana luhureun makam anu tadi peuting didiukan ku juri. Makam nu teu jauh ti imah sewaan teh aya kana 10na, tapi makam anu didiukan ku juri teh beda jeung nulian. Dina segi bentukna oge kawilang beda, komo deui ukuran eta makam kawilang gede pisan. Bentukna nyaeta dijieun tina tumpukan batu tampol anu baradag. Ari ukuranana aya sugan 1,5 meter kali 3 meter mah panjangna. Jadi eta makam teu ilahar jeung bentuk rupa makam nulian. Mas Karyo penasaran hayang nanyakeun ka ibu kontrakan.
kumaha sasakalana ieu makam jeung makam saha eta teh, tapi Mas Karyo can diparenkeun amprok jeung nu boga kontrakan cenah mah keur ka Garut jeung salakina. Hiji mangsa dina akhir bulan, Mas Karyo biasa manggihan anu boga kontrakan, sabab kudu mayar sebaan imah nya nu tempatna lumayan rada anggang. Tegung silila Mas Karyo geus anjog ka imah nu boga kontrakan, maksud rek mayar sewaan teh. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalabat Mas Karyo, cek ibu kontrakan. Bukna cawig-wig barodas baris loba kuhuis meureun keur anyar di sisiran sabab kambeun sampo ngahiliwir nyarep kana hirung Mas Karyo. Asumuhun ibu, cek Mas Karyo bari gek diuk di kursi tepas. Ieu abdi saja naur sewan bumi anu sasi ayeuna Bu. Mohon hatur nuhun Mas Karyo parantos naur tempat waktos. Sanes kitu Bu. Abdi teh sakantenan aya terus geuneun ieu teh ka ibu. Terus kena naon Mas? Perkawis laratan makam anu tetepi di kontrakan teh. Nah gitu, kumaha? Cek ibu kontrakan bangun heran. Kieu ieu teh ibu, abdi teh tos 2 kali kawenehan tinggal aya cirim awewe anu calik dina luhur makam. Anu bentukna tina tumpukan batu. Wonge teh ibu curig rupina Bu. Eta mah tetempuan Mas Karyo panginten. Dasar tara aya naon, tara aya nu nyarioskeun sok mendakan jurig salami ieu oge. Tapi pernah oge bulan-bulan kamari anu ngeusian kamar kontrakan teh maot kabawa palit basa Citarum cah Mas. Oh, gitu Bu. Tapi da teu dikuburkeun di dinya, malah mamayitna oge di tengah pagi-pagi hacan. Oh, baru? Nya. Tapi da taya naon Mas aman. Dupi eta makam sahanya Bu anu didiukan ku cirim jelema poting-poting teh. Eta mah pernah baheula ibu keur parawan. Keur parawan. Kapan makam eta teh geus aya di sabrak ibu nyuhun hulu. Cenah eta makam teh di zaman kerajaan. Cek nini ibu mah eta teh makam Patih Suryadiraga Wirata Dharma Wangsa Wirahma Adinata. Sebenarnya mah anu dikubur dina eta makam teh lain Patih Wungkul, tapi jeung ajudanana mata ukuranana teh ilahar. Ku satia-satiana eta ajudan Patih nepi ka daek di ruang kerepes dikubur hirup-hirup ngarendeng jeung Patih. Tah pernah nini ibu nyaritakeun ieu ajudan Patih teh maot teh sampurna sabab make maksa sorangan hayang dikubur hirup-hirup jeung Patih. Disagedengeun eta ieu ajudan Patih teh boga hutang ka bapana cenah kudu balas dendam ka jalma anu geus maehanana. Tapi ieu ajudan Patih teh teu cacap maehan musuh bapana sabab kaburu ngubur maneh. Jeung dulunganana nyaeta Patih Suryadiraga teh. Ari geus di jero kuburan ieu ajudan Patih karek inget yen maehna boga tugas balas dendam anu can cacap. Jadi ieu sababna maehna marakayangan. Sanggeus 40 poe manehna bisa nyacapkeun balas dendam di sabda harita mah tara marakayangan deui sabab meureun tugasna balas dendam geus rengsek kitu tah. Buah-buah juring anu ngajirim ayeuna teh nyaeta ajudan Patih Suryadiraga. Kan ibu mah nu jadi heran nah ayeuna jol ngaberenehan deui bari ngarupakeun jirim awewe nya. Cik ibu kontrakan mungkas caritana.
Mitra kaum dangu dina puting-puting saterusna keur Mas Karyo mah jadi puting anu mata kegebegan wae. Sok sieun eta jurig teh nembongan deui bari boga maksud hayang balas dendam. Unggar puting sok kaingetan bae caritaan ti ibu kontrakan. Pang-pangna mah basa nyeritakeun tempat nu dicicingan teh urut awewe anu maot kabawa palid bari jeung layona eueuh laratanana. Teu weleh ngaganggu pikiranana. Ngan hadena geus liwat di seminggu eueuh ngajirim deui jurig teh. Estu eueuh nongkrong lampreng ka pakuburan. Mas Karyo rada tenang sakedapan kawas peuting ayeuna. Manehna jeung Ismet ngobrol gunem catur ka itu ka dieu bari ngopi udud. Ari batur nu hiji deui mah keur suwung keur balik ka lemburna nu aya di Kuningan. Bosenan meureun Mas jurig teh. Teu nemongan deui namanya. Cek Ismet bari seuring sok sompral ari ngomong temet kumaha lamun katengeun. Tembal Mas Karyo bari ngeser diukna saeutik ngajauhan lawang panto. Ismet laju ngabarakatak nempura lampahan Mas Karyo anu borangan ka cida. Moal kadengeun atuh. Kapan bukna cawig-wig nepi ka nutupan ceulina len. Jadi moal kadengeun kalangan ku rambut. Ismet kabarakatak deui. Teu aneh lain ngan saukur leudeungan jeung wanian Ismet mah. Sakapeung sok kaleuwih ngomongna teh semuneu somprat. Peuting beuki jempling ukur sora jangkrik anu patembalan jeung balabaturna. Red Ismet nempokana jam horeng geus setengah 12. Koloyor miheulaan Mas Karyo terus ngedeng di dapang ngasarean. Ngarasa ditinggalkeun geuwat Mas Karyo nuturkeun, goleh ngedeng sagigireunana. Henteu ari nepi ka silih tangkep mah. Komo deui nepi ka kikituan mah. Cager. Teu lila Ismet sengkat deui sanggeus muka panto. Ka mana met? Mas Karyo nanya sabab sieun meureun rek ditinggalkeun sorangan di jero imah. Hayang kiih rek milu. Empung ah. Mitra dasanyana lamun hayang ka cai teh kudu keluar heula kapanan. Sabab WC ayana di luar imah. Tapi basa Mas Karyo karaki ngalanyap bari ngadaguan Ismet ka cai. Ujug-ujug Ismet ngoceak di luar. Jurig, aya jurig. Mas Karyo geuwat ngorejat kudang. Karek genangtung tina pangasarean telila katempo pantu tukang diteunggar ku Ismet di luar. Hiuk jogruk teu seurik nanotogeun maneh. Tapi teu poho geuwat nutupan deui tuluy diselotkeun tulakna. Geus kitu mah purungkut we Ismet nu wanian jeung sompral teh murungkut ku samping. Aya nu demet, aya non ini ada apa? Tanya Mas Karyo bari culang cileung matot samping Ismet. Di pipir aya jurig cawig-wig teh anu. Tambal Ismet kituna teh bari hariweus-weus jeung kadeg-deg. Nya matak tong sok sompral ari ngomong teh pan kasalametan urang kasalametan urang tah nu ditandonkeun. Cek Mas Karyo bari maehna oge nyeret ngadeukeutan da sieun meureun jep harita jempling deui jangkrik ngadadak eueuh soraan cih-cir jeung gang oge ngadadak rehe. Mas Karyo. Mas Karyo. Terila na atuh di luar aya nu ngageroan. Sidik sorana mah sora ibu kontrakan. Ngadege ngaranna di geroan. Teu wani Mas Karyo nembalan. Ada puting-puting ulam perengkat dia si ibu kontrakan eta. Naon eta? Sorana sora ibu kontrakan. Mas Karyo. Mas. Ibu kontrakan ngageroan deui. Met Ismet, buah nu katempo ku maneh anu cewig-wig teh ibu kontrakan. Mas Karyo kituna teh bari ngaharewos. Lain sa teh Mas. Tadi mah sidik pisan juligna bari mawa rokrak teuing awi teuing kitu. Pan ibu kontrakan mah tara di itu. Sa di luar.
cek Mas Karyo ngawanikeun maneh. Teu nyangka Ismet leuwih borangan sanggeus panggih jeung jurig nu cawig-wig mah. Di jero saha? Ibu kontrakan kalah balik nanya. Aduh, Mas Karyo nepak tarang. Kuring ibu kontrakan Mas Karyo. Oh, bade naon Bu? Wengi-wengi kieu ieu teh geus wengi Bu. Cek Mas Karyo di jero imah bari sieun, can wani muka tulak panto. Sabab sieun jurig cawig-wig teh sakti bisa ganti jirim jadi ibu kontrakan gitu cek pikirna. Ibu rek bawa kabel di luhur dak. Itu di imah bapana keur ngomekeun listrik konslet. Mas Karyo setengah mikir. Lamun dipikir-pikir mah siga bener pisan anu di luar teh ibu kontrakan sorana. Akhirna teu burung wani oge muka tulak panto. Oh sakoda Bu. Mas Karyo ngajawang heula bedog jeung senter. Brai panto dibuka. Duh, leres pisan kuning ibu. Cek Mas Karyo bari kawas keur taki-taki. Rek nyabat nu di luar ku bedog. Sabab bisi jurig cawig-wig teh ibu kontrakan bari ngajenghok. Bari ada mundur salengkah ka tukang. Oh, ibu masalah bangsat Mas. Oh apunten Bu, nembe teh Ismet pasanggok sareng jurig cawig-wig kalau dicaroskeun teh janten abdi taki-taki. Naon? Jurig cawig-wig di mana? Di mana? Ibu kontrakan beri alak ilik ka sabudeureun nyenteran anu poe. Tadi di Jamban saurna. Nya di Jamban Bu, Ismet nyampeurkeun. Cikan urang pariksa tukang. Cek ibu kontrakan. Atusan Bu, ulah nyarida mariosna Bu, pilih kumaonam. Mas Karyo jeung Ismet lurusuhan marake sendal. Ayeuna mah ngadadak wani meriksa keluar ti imah. Men, di mana tadi pasang krokna? Beh dutuan sumur tuh. Hayu jeung ibu orang pariksa hayu. Beneran ibu kontrakan oge mawa senter. Ti luarana nyorotkeun senter ke tempat anu ditunjukkeun ku Ismet. Nah aduh, ari breh teh jurig cawig-wig geus aya hareupeun ukur sababaraha lengkah anggangna. Sebrot ku ibu kontrakan disorot ku senter, breh bae beungeutna katutupan ku buuk anu ririaban. Ukur huntuna anu katembong keur nyengir. Sanggeus sidik ditojokeun pisan ku senter ibu kontrakan. Mas Karyo jeung Ismet rewas teh di kieuna rek ngajorowok tapi teu bisa ngan ukur bisa tutunjuk ku senter. Curi cek Mas Karyo meureun rek ngajorowok jurig tapi teu kedal sabab kasimah manten nempo jurig keur nyangir. Iya jurig teh cek ibu kontrakan semu nyerengeh. Iya mah lain jurig atuh. Iya mah si Lumi nu gelo di lembur. Cek ibu kontrakan bari ngagak-gak siga nu ngeunah-ngeunakeun. Karena di dia Lumi geus kali itu gara balik sia. Yang sinan kontrakan ibu wae gara balik ka imah maneh itu. Ibu kontrakan ngusir si Lumi geuwat ngegelo teh ngaleos indit bari cicir hilang. Jadol teh lah aing katipu kudu gelo. Cek Ismet bari rek nakolkeun senterna. Nah ari barang mah tara katinggalnya Bu. Kera-kera anggur pangbawakeun heula gulungan kabel di luhur dak. Pacadakeun gulungan kabel di luhur dak. Ti imah ibu palem listrik konslet karunya bapa nungguan. Cek ibu kontrakan. Mas Karyo jeung Ismet arasup ka imah. Panto teu ditutupkeun sabab di luar ibu kontrakan ngadagoan. Sanggeus kabel dibawa di luhur dak teh song diasongkeun ka ibu kontrakan ku Mas Karyo. Ari beurang masih nunggu teh sok dibawa ku indung bapana ka kebon eta teh. Da bisi ngaganggu batur. Sakapeung indung bapana oge sok kalunyaeun ka si Lumi lamun geus diheurieun ku barudak. Matok sok dibawa ka kebon oge. Oh kitu Bu, jadol teh lah. Urang teu gawean kudu gelo sailaya Ismet. Cek Mas Karyo ngarasa handeuh. Ibu kontrakan seuring ngahehe. Hayu Mas Karyo. Ibu marek mulang nuhunnya. Cek ibu kontrakan bari leos indit mulang deui ka imahna ngajengjing gulungan kabel.
Mitra kaum dangu nepi kadinya carita Mas Karyo di mah kontrakan urut Neng Welas teh. Dina dongeng ieu mah moal kaguar deui duka upami dina dongeng judul anu anyar mah nya mitra. Ayeuna urang caturkeun Muhtadi. Nunggus lila balik ka lemburna. Beda jeung nu karandapan ku Mas Karyo sabatur-batur. Sabulan 2 bulan Muhtadi mah teu eureun-eureun diriribaan ku jurig Neng Welas. Muhtadi remen ditembongan didatangan kalangkang nu geus ilang tina kahirupan. Huleung jentul sakapeung katangan sok nyarita sorangan. Tik-tik brek awakna beuki ngorotan. Kurang sare, kurang dahar, beungeut geus kanyos. Ngaherang mun wayah beurang, galingging mun panggih jeung banci peuting. Melak hariwang keur keluarga nama neudeun kamelang keur baraya. Kamu nu salah, nya kamu ngaku salah. Kamu salah. Muhtadi nyempot di juru pangesarean. Kesang renung dina tarangna bari meungpeun. Tengah peuting mehna cucorowokan nyebut sieun, nyebut keung, aya kalana nyebut ampun jeung nyarita pangakuan dosa. Mitra kaum dangu ari pihak kepolisian tina kapanggihna surat di mah kontrakan teh panyelidikanana jadi ngabuntut bangkong kusabab korban teh aya mayitna teu katimu laratan bugangna pon kitu deui dina perkara Neng Welas nu bunuh diri jeung perkara diruda paksa pihak kepolisian teu bisa neruskeun kasusna kusabab nyaeta teh layon Neng Welasna teu kapanggih nepi ka ayeuna. Jadi polisi teboga bukti-bukti anu kuat pikeun muka lalangse carita tunggara Neng Welas di masa hirupna. Nepi kana mahan pati ngaujubarkeun awakna kana cai walungan Citarum anu kercah umpal-umpalan. Rusiah diri Neng Welas dibawa tilem ngabarengan ragana nu ngarelep ka bawah palid terus ngangkleng angkleng-angklengan nepi ka muara walungan. Tungtung nama terus ka bawah ka tengah lautan anu caina upluk-aplak tan wates wangenan. Mayit Neng Welas ngaleungit teuing terus didahar ku lauk hiu teuing memang geus hancur kabuntang banting ngajadi hiji jeung cai nu jadi saksi katunggaraan hirupna. Mitra kaum dangu beja sumebar ka sakuliah lembur urut indung bapana Neng Welas. Rea nu manggihan Muhtadi ngajanteng di tengah lahan pajaratan nu dirarata tina urut bangunan imah kulawargana Pak Herman anu geus dijieun makam. Rea nu manggihan Muhtadi sok suraseuri sorangan atawa nyarita sorangan kawas aya layan. Sebagian mah nyebut owah, sebagian nyebut kagegeloan ku Neng Welas nu geus taya di kieuna. Nu ngomongkeun jeung nu mangarunyakeun teu kacatur jumlahna. Muhtadi anu gagah, Muhtadi nu gandang jumawa. Nu dipicang cam para manoja ayeuna geus beda taya deui rindat panoja ngarep Muhtadi tibelat nu aya ukur ret sieun tetep nu mangkarunyakeun. Poe kapoe geus kaliwatan. Minggu kasilih ku bulan, tahun baganti tahun. Muhtadi remen keluar asup rumah sakit jiwa. Tapi angger taya robahna. Lir hirup di dua alam, sakapeung waras,
Sakapeung owah cek nu Bandungan mah Muhtadi kiwari geus jadi jalma nu edan eling kusabab kasadaran mindeng anteng dina alam panineungan. Toleh ngumbara neang laratan nu kungsi kasungsi alam kanyataan. Dosa nu tadaek eunteup dina rasa karumasaan umangkeuh tadaek reureuh maksa dina kaakuan. Ati leutik tadaek peruh nutupan sagala nista dina lampahna. Implengan mulangkeun waasna waruga digunasikan nepi ka tepung jeung hina. Dina hiji mangsa Muhtadi keur diiring-iring ku barudak leutik di tengah pasar. Sakapeung disurakan, sakapeung dibaledogan. Nyebutkeun ada orang gila gitu. Oh sia, ayo tuh. Montong ngaganggu, bubar. Cek Bah Arul, bapana Muhtadi. Nu harita geus 3 poe 3 peuting ku kurilingan neangan Muhtadi, nu kabur lelempangan ti imahna. Buriak barudak lalumpatan. Ninggalkeun Muhtadi nu cameot alum, teteupna kosong, sakapeung kurang kerung, sakapeung saserengehan. Mungguh caludih Muhtadi dina mangsa harita, teu beda ti andar-andar. Hayu Ujang, urang balik, urang barobat deui nya. Keku abah dianter. Hayu, ayeuna urang baliknya. Karunya indung hidup ngarep-ngarep, unggal penting yang carikan hidup. Cek Bah Arul, bari ngajakan mulang. Muhtadi merod, terus ngarumpuyuk. Nempok Muhtadi samodel kitu, Bah Arul milucu ngogong. Hayu Ujang, emoh urang mula. Tong lelempangan wae, abah era kumatur Ujang. Mayana kudu kalinya kan jadi kolot. Cek Bah Arul bari murubutkeun cipanona. Nada muh mah sehat abah. Sehat muh mah. Nada widi we abah, sasih payun umuh bade nikah kaneng welas. Muhtadi nyuuh nalahunan Bah Arul nu cuma limba. Eta anak jeung bapa sakadapan telemek teh nyarek paungku-ungku di sisi jalan. Demi Abah Arul, burung palung bodogelo kanyah tadaek sudah muuh ka anak. Muhtadi ditetap diusap. Bah Arul unggek bibir antal kana ceuli Muhtadi. Salawat ngagalindeng dina ceuli kenca katuhuna. Jab Muhtadi antang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hayu Jang, hayu. Kudu karunya ka abah, yuk urang mulang. Mitra kaum dangu, ancurna kahirupan neng welas dina adat nu geus tangtu. Nya ti harita mimitina tradisi darah parawan geus teu dipake deui. Alatan nimbang kana adab jeung ajen-ajen kaum wanita. Tapi Muhtadi tetep dina nasibna mitra. Malah ngaku ngehiji jeung neng welas. Remen ngomong mehna geus ngarumah tangga cenah tur boga anak sagala. Ceuk medis mah gangguan kejiwaan. Tapi cek nu bisa nempok mah nganyakeun yen Muhtadi geus boga turunan ti makhluk nu ngarupakeun neng welas. Unggal malam Jumaah di kamarna 2 suku Muhtadi dipasung daremen amuk-amukan. Tiap malam Jumaah seungit air mawar teu ilang tina awak Muhtadi. Jadi tangara dirina keur ditepungan ku neng welas. Nepi ka ilang wangina mun Muhtadi nu ngaku-ngaku neng welas geus anggang ti manehna. Tapi lamun mehna ngomong kereujeng neng welas, selengseng seungit air mawar kaun-aun deui, kaambe kasarohangan imah kolotna. Wallahu alam bisawab.
palawargi kaum dangu dugi ka dieu dongeng ditamatkeun. Angga ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge kasadayan anu tos satia manco buah ti wewengkon mana bae. Hate mah lir kira-kira simpena wiati mes-mes muyung tungtung layung mes-mes melangku ka hariwang. Pilih genti ngagali wanci silih bintih nurih kapeurih. Nyana ayeuna pisan ngintun harapan. Sanajan kawilang melangku Anggang sanajan astra baruga teu karampa. Nyuh kalbu marengkuh sasadu bilih bendung duh kacipta suantan sim kuring parantos kumawantun linggih kanu tebih nyelanganjang kanu Anggang ngahaja madar carita sungkem nepangan diri nu rumaos pika keheuleuh. Salam baktos kasadayana anu parantos manco dongeng dugi kareng sena rumaos sim kuring tos tega basa nada dihapunten bilih anu kasibat tempat sareng nami anu sami daya mangan saukur dongeng. Hate mah lir kira-kira langgam cai sakepung kiruh ku kalepatan sakepung ripuh ku kaayaan ngalayah ngabedah sasat ku waktu silih tidih ngagerih garing kasedih. Nyana ayeuna pisan nyanggakeun kawih kasih sanajan teu nikreuh patepung jonghok sanajan teu nikreuh ngagandong landong mung binggah makan tenan parantos gumulung najan tetap duh sim kuring reueus ngadeus ungkarasi mahugi carita melerkeun dongeng Sunda nungan sakieu mampuhna sim kuring juru dongeng Sunda anu tebih tina perseka jauh tina punjul ngan saukur gireng ngamumule icik ibung dina ngalestarikeun seni sareng budaya titipan karuhun urang sadayana kagungan urang sadayana mangga mitra mengpung geget sangkanineung kahatur pidua kasadayana mugia bagja tur balaya sakantenan dina dongeng anu pabustungan ieu Mang Anggang daya amit mungkur amit mundur susuganan engkin dina mangsa nu kapayun urang tiasa patepang deui dina pagelaran dongeng Sunda anu anyar kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Bapak